kudedehna Gusti Allah kunyaana Gusti Allah teu ngantep ka manusia teu ngantepkeun jelema kena mabok teu ngantepkeun kena judi teu ngantepkeun kena zina teu diantep ku Allah aya nu ngomong sanggeusna diomong ku kiai teh teu teurak keneh bae aya bae tetep bae ja polisi ge teu salah kabeh teu salah kabeh buser ge teu salah kabeh intel teu salah kabeh polisi teu salah kabeh aya bae nu lurus jeung nu jujurna tewak ku polisi jebruskeun eta salah satu dakwah teu diantep ieu teh teu diantep kamari ieu mah terlena ngeunaheun jasa bupati wali kota dan lain sebagainya nu penting mah ieu adalah urang bersama bae teu kanyawan korupsi KPK turun nyaho bener nyaho henteu sabenerna mah KPK nage nu jelas mah geus rada riweuheun bae mulai geus datang wartawan diladenan salah teu diladenan salah sogok udah jangan banyak ngomong nih balik nang 2 poe gantian wartawana datang deui sial ini saya akan menceritakan tah dibere deui datang tuh wartawan teh sabaraha media datang kabeh cocokan ban kabeh beres LMS dibalikeun geus pokona balik LMS lah pokona mah LSM datang ingin berbincang-bincang menanyakan cocokan beres eta kabeh wartawan geus LSM geus beres kabeh kuari hakim datang jalan dapur cocokan deui salila hirup riweuh jeung pusing coba gitu nah ieu moal diantep tetep bae aya bae tah aya bae Allah mere kakuatan ka hiji jelema jang sakadar nyampekeun mah gitulah Gusti Allah moal ngantep kebrutalan jeung kemunkaratan sehingga di Amerika sorangan ge teu diantep ku Gusti Allah loba urang Amerika nu arasup Islam bahkan yeun masjid nu mantakna membuah bibuta ke ka dunia kuari ke berbagai negara di Amerika ada loba jasa nu asup Islam bahkan dek yeun masjid ge dipersulit ternyata horenganan dampak daripada peperangan jeung Irak horeng loba jasa nu asup Islam akibatna nyana gregeteun nyeulah gerakan-gerakan teroris moal nyana nyeun teroris lamun nyana teu sieun kitu bae sih sabenerna mah nyana nyeun gerakan teroris nyana sieun sabenerna mah terhadap gerakan-gerakan Islam teh eta teh lain sambarangan lamun teu sieun nyana moal nyeun gerakan antepkeun ka karakos kitu ieu antepkeun ka karakos kitu ieu ternyata nyalekat bae ulah di luarin Amerika di jero Amerika sorangan loba nu asup Islam ulah di luarin Inggris di Inggris sorangan loba nu asup Islam ulin atuh ka Inggris ulah ka Citra Malulu eta si David asup Islam teh lamun henteu aya nu dakwah moal bisa Lady Day asup Islam teh lamun teu gara-gara aya nu dakwah jam moal asup Islam nyana Panglima Inggris asup Islam lamun nu dakwah jam moal bisa seorang ekonom Amerika anu pernah berguru di Turki lamun eueuh guruna moal asup Islam ternyata nyana hareudang sia jasa aing geus ieun ulah perpolitikan jeung perekonomian ala Yahudi di berbagai negara disebarkeun ke berbagai negara ternyata kecolongan di jero Amerika sorangan ribuan nu asup Islam di jero Inggris sorangan ribuan nu asup Islam sampai dipersulit di 4 negara mah Amerika, Inggris, Prancis, jeung Jerman sulit deuk ngembangkeun agama deuk ngalaksanakeun agama nyieun masjid sulit make jilbab sulit deuk naon kitu memperlihatkan syiar Islam di 4 negara eta mah sangat sulit sekali tapi lain cicing ternyata terus bae kunaon eta teu ngantep Allah teu ngantep makin menjadi-jadi aya SMS kuari makin menjadi-jadi dakwah melalui SMS di Amerika mah dakwah geus melalui SMS-an make HP tak 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 make laptop tak 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 geus make naon kitu ngaranna geus berbagai alat digunakeun kos kitu di Indonesia mah lantaran anyar boga HP-na boga BlackBerry-na atuh lain pake dakwah make neuleuan susu malulu teh
masyarakat aja DPR lagi kos gitu kanyahoan pan PKS depan kanyahoan kos gitu aya gambar kos gituan pan tuh atuh nyawan sih aja ngaing mah sebenarnya mah tegantep Allah teh berarti lawan nyaah jasa rahmatan lil alamin didatangkan ku Gusti Allah pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Kangjeng Nabi nomor kedua indama bu'istu basyiran wa nadhira kaula diutus basyiran ngabubungah ka manusia surga wa nadhiran nyingsieunan ka manusia neraka Allah nyieun syariat oh geura laksanakeun syariat ku rasul dicarita-caritakeun sangkilang kuari dicaci dimaki kurang Perancis kurang Amerika ulah gimbir biasa bae urang marah bae siap perang sote jeung Amerika lantaran ulahnyana siap perang sote jeung Perancis lantaran ulahnyana moal kudu sieun saeutik-eutik acan paek surga urang mah ngabelaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah sieun jeung ke paek kuari paek je lamun kurang dipikir ieu mah ngabela Kangjeng Nabi ieu mah paeh oge syahid ieu mah lantaran sabilillah di lembur urang mah aya nu ngabelaan itil paeh ya Allah bandingkeun tah awak urang sia ngabelaan nu kitu bae kudu bodar atuh aing mah ngabelaan Kangjeng Nabi gelo kudu kitu ieu mah kudu gua masih kunaon masih perang bae jeung Amerika ceuk nanti sararieun jasa heuy atuh kau ngageter-geter yang mau besi pae tatangga sia kamari nginum racun gede hutang tata sianan pae nya atuh bangkitkan semangat juang sia ruhul jihad sia lamun bener-bener jeung Yahudi mun bener-bener jeung kafir ulah sieun pae syahid surga dekir hadeui neangan surga dekir hadeui neangan surga daripada hirup panjang umur engke ngrebek ka neraka mending pendek umur langsung ngalengka ka surga. Ya Allah ya Rabbi ku sieun-sieun teuing lamun bener jeung nyana ngan siap mah siap bae tetep ulah waka diasah encan pugu bulena can anu ka dieu gede mungsang mangsing bule eueuh aya anak urang diketrok bae deui ulah tenang we heulanan tenang siapa siap bae heulanan ngan ujung-ujung namapan orang ngadoa ka Gusti Allah para wali mangadoa Gusti abdi cinta jasa ka Gusti cinta jasa ka Rasul Gusti dicaci maki ku urang luar negeri tapi pan eueuh nu nyaci makina andai kata aya persekongkolanana abdi ge moal cicingeun tapi pan eueuh malah kadeleuna jeung kadengena ku urang sieunun diancam ku berbagai negara termasuk Indonesia ngancam ke Perancis jeung Amerika jangan coba-coba di Indonesia tapi nu ngancamna ulama ieu teh kadenge suara-suara melalui satelit berbagai negara ulama na teh didengekeun ku Amerika teh ternyata paling loba di Indonesia emang pinter ngomong doang di Indonesia mah ngan ku ngomongna ge geus sieun Amerika mah tak tutup berbagai kantor-kantor Amerika tutup di Indonesia naon eta suara unggar lembur kiai ngararomong lamun geus kiai ngaromong kabeh satu suara Islam mah hati-hati ketika berangkat perang tidak mau tahu Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah Persis dan lain sebagainya ieu mah ngaganyang bule geus ganyang bae geus satu suara bahayana kos kitu tah Islam itu lain lalagaan maka satelit di Indonesia ternyata kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten ngararomong kabeh wah caknya lain saratan ieu mah ieu bahaya mentak tutupnya nah tuh ini emang kumaha gitu patokanana panjang umur neraka mending pendek umur surga kitu bae geus ulah hese-hese omong nu kolotna teu perang ge disupae itu mending perang jangan ke bau kuburan jangan mangis ya Allah mending tingkatkan ruhul jihadna geus kos kitu betah moal eureun terus bae ngan ketika ngadoa Gusti ieu teh deuk perang jeung sahaja eueuh musuhna kakarak ge cetas-cetus jauh abdi nyanggakeun ka Gusti abdi nu Gusti
amarah abdi ti Gusti Gusti giroh abdi ti Gusti nyanggakeun Rasul teh nu Gusti mangga tamah nyanggakeun ternyata setel filmna di Amerika belah gedung filmna teu kacaritakeun sabaraha ratus nu paehna ulah lalawara begitu di setel di Perancis oyang teteh gedung filmna kalaluar kabeh gar lain lalagaan emang Kangjeng Nabi kumaha ketika seseorang Yahudi naik ka kubah Kangjeng Nabi panempel di kubahna teu bisa diturunkeun teu bisa sanu dinurunkeun orang Arab teu bisa datang ka modar di luhur kubah Kangjeng Nabi nu kamari ieu umroh neuleuh aya dadung gede kula nanyakeun eta dadung urut naon begitu ditanyakeun aya orang Yahudi deuk ngarusak makom Kangjeng Nabi kubahna heulah ternyata nempel kos cacak bae kitu kunaon teh diturunkeun ku urang Arab teu bisa urang Arab geus upaya nu mantak aya dadung teh diturunkeun teu bisa urang Arab seakan-akan kos aya setrum bae deuk kadinya teh teu bisa deuk kadinya teu bisa datang ka geheng di luhureun ulah dicoba-coba Kangjeng Nabi geus urang kuari mah marah bae amarah bae deuk perang jeung saja bulena ge eueuh serahkeun ka Gusti Allah Gusti nyanggakeun abdi marah namangan atuh deuk perang jeung sa mangga abdi nu Gusti amarah ti Gusti giroh abdi ti Gusti Kangjeng Nabi ge diutus ku Gusti abdi jauh deuk ngalawan musuhna nyanggakeun ka Gusti ku Gusti langsung kuari keur dituntut bintang filmna keur dituntut sutradarana keur dituntut nu meran-meranana jeung sagalana ieu Irak jeung Iran jeung Libya. Kalau itu tidak dihanguskan, kami tidak akan berhenti terus akan mengejar-ngejar bintang film tersebut. Urang tinggal ngadoakeun bae geus alhamdulillah nu matak urang Timur Tengah mah lain lalagaan, matak dimusuhan ge ku Amerika. Tah, boga kekuatan pikiranana, boga daya ruhul jihadna geus teu katahan nya nama. Pae piru-piru. Kos kitu tah. Sebenarnya di Indonesia ge moal eleh. Ngan jauh doang nyana mah jihad geus kadeuleu kurang-kurang mah perebut 5 ge modal. Berarti luhuran urang sebenarnya mah. Encan perang geus daek paeh urang mah. Ye ulah sembarangan Indonesia. Mangga gedean hati sia bae budak. Aduh. Ngailah cek Gusti Allah. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum ka para ahli Mekah. Nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu bakal disiksa ku kalau bejakeun heula Muhammad ta eta teh lamun Allah nyaritakeun titah ngabejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi titah ngabejakeun ka umatna ahli Mekah teh sambarangan teh bahasa Kangjeng Nabi anu kudu dicaritakeun ka ahli Mekah teh kudu make bahasa anu sesuai jeung karakter ahli Mekah hiji. Nomor kedua lain sakadar bahasa tapi bahasa anu penuh kehikmah. Lain sakadar bahasa-bahasa dilontarkeun ka ahli Mekah lantaran ahli Mekah teh ieu adalah pujangga-pujangga ahli Mekah teh ahli syair. Ahli Mekah teh akademi anu luar biasa istimewa bahasana geus Kangjeng Nabi titah nyarita ka ahli Mekah make caritaan anu bisa katarima ku ahli Mekah. Mantak dek gaduh naon jeung Kangjeng Nabi ketika istimewa bahasa ahli Mekah Kangjeng Nabi nyarita leuwih istimewa tibatan ahli Mekah. Lamun ahli Mekah nyarita penuh ku majas Kangjeng Nabi leuwih ti majas. Berikut kinayah-kinayahna istimewa jasa Kangjeng Nabi. Wah, bilagahna luar biasa. Di samping eta orang Mekah mangan sakadar boga kabilagahan doang, tapi Kangjeng Nabi mah ditambah ku hikmah anu sulit diterka ku urang bahasana sebab Kangjeng Nabi mah bahasana lain bahasa biasa menang langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sampaikeun la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Bejakeun Muhammad gitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Bejakeun disampaikan ku Kangjeng wahai ahli-ahli Mekah la aqulu lakum indi khazainullah. Emang kumaha kitu kok bisa aya bahasa eta kieu begitu Kangjeng Nabi dakwah wa ya ahla Mekah
waya qaumi cikangjeng Nabi hai ahli Mekah wahai kaum kaula wahai hamba-hamba Allah perhatikan baik-baik cikangjeng lamun ditanya kamari teh ieu mata nang nyeun saha pasti jawabna nang Allah mun ditanya ceuli nang saha pasti jawabna nang Allah nyaho bahwa eta nang Allah andai kata dikurangan dedeleuan dicabut dedengean saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan jeung bisa ngembalikeun dedengan moal aya tumplekeun pesihir tumplekeun bangsa tabib tumplekeun bangsa dokter kita ngembalikeun moal bisa kecuali nu nyeuna saha nu nyeuna Allah wayana sakitu wahai dulur-dulur cek Kangjeng Nabi urang ulah salah mangeran ulah kalata manat jeung uza ulah ka patung-patung jeung ka batu-batu ulah ka manusa-manusa hiji nu kudu disembah mah Allah alladzi khalaqas samawati wal eta dakwah Kangjeng Nabi kos kitu cak ahli Mekah teh amat in kunta rasulan minallah fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana lamun bener maneh rasul mad in kunta rasulan minallah maneh bener diutus ku Allah coba atuh ayeuna wa fatlub minhu aywasya alaina wa yughniya faqrana coba aywasya aisana ye kami dagang tuh belah ditu tani tuh urang ditu bapa lalaki mun nya maneh rasul Gusti Allah cak sia man coba atuh nu dagang kena mararaju nu tani kena salaluhur nu pakir kena sararugi tah mun kos kararitu ka kaayaanana kami daek percaya ka sia bahwa sia Rasul Allah ayo coba eta tantangan lain lalagaan teh geus kitu kumaha teh mat cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah kaula teu ngomong ka anjeun bahwa di kula aya gudang-gudang Allah anu bisa dicokotan jang umat lain tama urusan-urusan Allah kitu bejakeun in attabi'u illa ma yuha ilai bejakeun teu aya deui kaula mah hanya nuturkeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah bejakeun kitu urusan eta mah urusan Gusti Allah kitu lain urusan anjeun teu bisa atuh langsung nyugihkeun jelema susah teu bisa kitu bejakeun nu dagang haju mararaju teu bisa kitu nu tararanya adu salalubur araruntung eta mah urusan pangeran anjeun mah illa in attabi'u illa ma yuha ilayya kula mah kitu nuturkeun naon nu diwahyukeun bae nyampikeun bahwa kula Rasulullah bahwa Allah pangeran anjeun kudu iman ka Allah jeung ka Rasulullah kitu bae kitu dijebian kurang sakitu doa geus atuh itu bisa kos kitu mah kieu bade nomor kedua ya kami minta ya kanjeun minta naon cek Kangjeng Nabi coba akhbirna bejakeun coba ka kami kabehan bimasalihina wa madarina il mustaqbal hatta lasta'idda litasil masalih wa daf'il madar lamun bener maneh sebagai utusan Allah bejakeun coba kamaslahatan jeung kamadaratan andai kata engke bakal panas sabara bulan geus kami siap-siap cai andai kata bakal hujan gede atuh kami siap penampungan jeung bakal ngocor-ngocorkeunana ngamalirkeunana andai kata bakal aya angin di daerah dia atuh kami bakal nyilip ka daerah nu angin andai kata di daerah dieu daerah mana bakal aya gempa atuh kami bakal nyilip tah mun nya maneh utusan Allah coba bejakeun nu gaib atuh ka kami ulangan rasul bae teh anu gaib kumaha sih bejakeun mad ka umat ulah gimbir bejakeun wala alamul ghaib kami mah teu nyaho urusan nu gaib mah urusan pangeran kula mah hanya nyampaikeun in attabi'u illa ma yuha ilai kecuali nyampaikeun wahyu ka aranjeun kabeh urusan nu gaib mah urusan panas sabara bulan urusan hujan iraha urusan gempa urusan angin dan lain sebagainya eta mah urusan nu maha kawasa kula mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa kula utusan Allah bejakeun mah rendah jasa Kanjeng Nabi di titah ngabejakeun
berarti titah tawadu. Ieu teh lain Kangjeng Nabi haju henteu nya lain. Andai kata Kangjeng Nabi minta ka Gusti Allah dibere jar Rasulullah, tapi Kangjeng Nabi ieu tawadu bahasana. Jangan dia jang tuturkeuneun di tahun 2012 ulah sogol-sogol teuing jadi kiai. Sing tawadu. Sing tawadu. Ulah aju kiai waduh. Ceknya aing lain kiai meureun. Ya sabelah 100, sabelah ieu 100. Ayo sia dek ngadu naon jeung aing. Aing teh pan geus ngadahar pelor di Cisoka teh nyaho sia. Je, ayo ulah kos kitu ngomong sing rendah bae. Mun aya naon-naon teu nyaho bae si mantak naon moal kurang jeung moal ngurangan. Kamuliaan jelema ku bahasa teu nyaho. Lamun ku Allah diangkat kamuliaan anak mulia bae. Gus Dur teh lamun tampil teu make kopiah, Gus Dur teh mun tampil make bajuna sakieu bae, keur make rapi mah rapi, mah keur carita apa ngurangan ka kiaian aja henteu. Sebab kiai mah lain terletak dina pakaian. Pakaian mah bisa dibeli di toko. Hayang jadi kiai, beli jubah, beli sorban, beli udang-udang. Woi, jadi kiai gadungan. Ai hatena lain kiai mah tetep bae. Rusak bae. Tapi asli orang kiai open cup ulah make kopiah, ulah make jubah, make celana biasa bae. Tapi orang jiwana bener-bener kiai, cak Allah kiaina moal laas ku sebab kos kitu. Sebab jana geus datang ka jati diri ka kiaian. Urang teh jadi kiai tapi teu jauh dunia kiai teh kumaha teu nyaho sehingga duit pamarentah dirauh bae blon ka kiai teh. Eta kiai teu jauh bahwa dirinya diangkat jadi kiai, goblok bitolol tapi kiai teh. Teu nyaho nyara teh pugu dikiaikeun ku Gusti Allah ngan nya teu nyaho sugan teh mah jadi kiai lain kos kieu. Lain kos kitu goreng kieu ambualaya jualan kiai. Wah, iya kiai, aya jelema jadi lurah teu nyaho kudu kumaha jadi lurah atuh blon, diblon-blon ku masyarakat. Lurah Paul. Kos kitu kapan tah? Jelema ku ari jadi bupati teu nyaho kepagawean jadi bupati atuh masyarakat demo. Nah iya teh orang kudu nyaho ieu ariful akdar, ketahuilah kadar diri masing-masing. Nah urang teh dijadikeun kiai aji atuh bab kakiaian. Ieu teh aya syarat jadi kiai teh, aya kabatalan jadi kiai teh tah ulah seungseurikeun manusia. Lamun manusia bae geus seungseurikeun komo Gusti Allah, lamun urang geus datang kana jati diri kakiaian teu kudu make sorban, teu kudu make jubah, teu kudu make mualaas. Ngariung yuk, mung lah, kunaon jubah hingga make jubah. Kiai eta semi teman nugas gitu. Semi tah mah tuh kudu make jubah bae. Semi tah mah kiai atuh kiai mah batin. Anu ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Lain lurak lirik ira ieu teh pan can aya deui bae. Kamari geus turun kok yen nu can proposal nu ieu aduh angel amat katulun. Nya kiai kos kitu. Ye, tah mah preman kos kitu mangarana tah. Tah mah kiai preman. Nah, mun teh Kangjeng Nabi dititah ku Gusti Allah bahasana bejakeun la aqulu lakum indi khazainullah tawadu. Bejakeun deui la aqulu lakum illa aqula a'lamul ghaib. Kula mah teu nyaho urusan gaib tah mah gaib nu nyahona. Kulama in attabi'u illa mayuha ngan sakadar nyampekeun nu diwahyukeun hungkul. Katilu cek ahli-ahli Mekah kapirin mad. Coba atuh menyak maneh Rasul mah sing tegep hirup maneh. Aya gitu kunaon? Manya Rasul kos kitu. Tan. Tuh mali hadar rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq wa yatazawwaju nisa manya aya utusan Allah barang dahar sagala nginum manya Rasul Allah sagala ka pasar balaja manya Rasul Allah sagala kawin teu percaya ieu mah teu percaya ieu mah manya Rasul kos kitu dahar sarojeng kami nginum sarojeng kami ka pasar sagala aju kawin malah lobang maneh manja Rasul kos kitu. Jawab Muhammad sing DPDP cek Gusti Allah. Wala aqulu lakum inni malak wa ya limka
atuh kaulama nu mantak dahar nginum jeung kawin geja kaulama lain malaikat tan kaulama basarun manusia biasa ngan sanajan loba bedana tetep kaulama manusia ana manusia atuh biasa waya dahar waya nginum waya sare waya kawin jima atuh jima bejakeun kurang lain malaikat geus tawadu jasa Kangjeng Nabi. Naon pertanyaan kafir-kafir teh dijawab dengan rendah hati ku Kangjeng Nabi. Hiji bejakeun la aqulu lakum inni khazainullah. Mun maneh hayang salalubur, mun maneh hayang araruntung, mun maneh hayang sararugi, eta mah urusanana lain kula lantaran kula mah teu boga gudang rizki. Da nu boga gudang mah Gusti Allah kula mah hanya nyampaikeun naon nu diwahyukeun ku kula. Nomor kedua na coba lamun anjeun Muhammad memang benar-benar Rasul mah atuh bejakeun andai kata aya kamadaratan jeung aya kamaslahatan abeh kami ngeunaheun mun geus dibejakeun mah bakal aya angin di dieu kami nyilip bakal aya gempa di dieu kami nyilip bakal aya naon bae panas kami atuh geus siap-siap cek Kangjeng Nabi wala alamul ghaib kaula mah teh nyaho urusan gaib nu nyaho kana urusan gaib manu maha gaib kaula mah in attabi'u ila ma yuha ilayya kaula mah ngan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ka kaula Muhammad mun ge mun nya ge maneh rasul atuh ulah dahar ulah nginum ulah lelempangan ka pasar jeung ulah kawin bejakeun Muhammad jawab ku anjeun wala aqulu lakum inni malak ja kaula mah teu ngabejakeun ka anjeun malaikat kula mah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah manusia biasa atuh lantaran manusia biasa atuh kula moal aya dahar-dahar waya nginum-nginum waya sare-sare waya jima-jima kaula jeung pamajikan lantaran lain malaikat janu teu dahar teu nginum teu jima teu sare mah eta mah malaikat kuring mah lain malaikat manusia biasa. Jadi jawabanana penuh ketawaduan ngan sakadar hiji in attabi'u illa ma yuha ilai kul bejakeun Muhammad ka para ahli Mekah hal yastawil a'ma wal basir moal akur nu buta jeung nu neuleuh moal akur kafir jeung mukmin moal akur jelema nu dibere pituduh jeung nu ditutupan pituduhna afala tatafakkarun apakah anjeun teu malalekir pikir atuh coba nu kafir jeung nu mukmin teu akur tempat ge bakal beda kalakuan di dunia ge beda engke di akhirat ge tempatna beda mukmin mah bakalna asup kana basyiron surga kafir mah asup kana naziron neraka geus hal yastawil ama wal basir apakah beda anu buta jeung nu moal akur teu akur nu buta jeung nu neuleuh moal akur kafir jeung mukmin sok gerak pikir ku anjeun eta mah terserah bae wahai ahli Mekah ari anjeun mikir hayang ka sorga atuh meureun ku Allah dibere hidayah kula mangan sakadar nyampekeun naon nu diwahyukeun ku Gusti Allah tak urang ge ngeunaheun jasa tamun dakwah kos kitu tak kiai-kiai ngeunaheun dulur ieu mangan sakadar ngabejakeun doang kula mah lainna naon lamun geus disob zakat wayahna kudu ngazakat ngan ngazakatna ulah neangan nu eueun waya di panggung bae cek nu sugih hareudang mah ngadengena hareudang ge ngadengena geus dek impak ka fakir miskin ulah hese cek gana teh kaluarkeun ganjaranna gede ngan sisipkeun setengahna mah ieu jang nu di panggung tah hareudang tah ngadenge kos itu tah hareudang bo ieu mun kapal mah sajam geus datang ka mana meureun ceknya aju kapal mah tiketna ge mahal atuh ieu ge geus sajam ceknya teh atuh sing mikir bae tolol teh si bae tah hareudang geus eta ulah kos kitu bejakeun sing rendah hati bejakeun apa ayana naon kalam Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi anu diterjemahkeun deui ku para mujtahid sampaikeun ku ari ka umat urusan wudu urusan salat urusan riba urusan haram halal adapun nyana mencernana eta geus dibere bagian ku Gusti Allah kabelah dituna memahamna geus dibere bagian ku Gusti Allah ngalaksanakeunna ge geus dibere bagian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ku ari Muhammad kumaha lamun aya mukmin ngan maksiat
geus iman pangeran teh Allah geus iman bahwa Muhammad anjeun teh eta adalah utusan kaula cuman tetep bae tita eureun ngiriditna terus bae ngiridit tita eureun bangna terus bae tita eureun main cimplongna terus bae tita eureun mabokna terus bae ta eta kudu kumaha mun tadi mah kafir ku ari mah mukmin ngan maksiat wa anzir bihi wallahu a'lam.